Sapu mana ieu? Salah dia nu mindahkeun ka dieu ieu. Duh, aing. Balala. Anak mah teh nyaho ieu. Anak dapur balala, baruan balala. Ulin be ulin. Gawena. Pak. Aduh. Main tuh kerja buangan. Aing mendek menta meuli motor di bareng mah kumaha. Betul mah. Baru gak motor ieu. Duh. Tapi aing sendok enggak mainnya megalak. Coba gitu dah. Duh. Kadang gua aing sendok aing tapi kemain nih. Jaga lah. Udah kongsi roga motor, boga ieu. Sendok aing ieu. Mak. Mak. Naon sia? Maman bae geus kolot ge. Teh nyapuan, umbahan sia. Kamari ge meuli beas. Kita 2 liter meulina 1 liter. Idi. Komeng karaki ngomong sakalimat, nembalan beberapa kalimat. Dasar kolot ih. Mah gelis amat ih. Poe ieu nyapuana. Lah, sia mah ngalem-ngalem aing pas saya kahayang. Nih, Mah pas gitu, ente ih geus teh nama. Eta nyaho. Mun komeng hayangna naon. Komeng hayang minta meuli motor mah. Ya. lah ya. Yang motor. Loba gabas jaga aya tuh untuk kapake. Lah, Aisyah sih. Sia motor yang naon tuh motor. Onggal poe di kobong bae ge. Duh, mak. Pan aya geus bulan puasa. Atuh jeung ngabuburit mah di. Tuh Kosi, Wida, si Osel boga motor di si aing mah. Pas nurutan batur sia sih. Batu jangan ngabuburit mah. Coba tuh tangan tuh di lemari tuh. Yes. Mak, di tangan dulu, Mak. Dasar budak wari, menengan naon teh teu ngarti. Los kena neangan ka ditu. Hege eueuh ngeunaya. Kadangnya ka dieu ngeunaya naon ya. Neangan dah. Mak. Aduh. Mak. Aing mah tutur di lemari-lemari aya ge kartu keluarga doang ya, duitnya di mana meureun di. Oh, kedua keluarga doang. Coret ngaran sia di dinya. Kartu keluarga. Emang beli motor terus beli delan. Ada tuh sia mabur. Mabur sia itu. Aduh, kumaha ding malah. Aduh, iya, puasa sekarang sih ke 10 poe. Yang baju dan meuli ieu jeung lebaran. Mahal ieu nama teh. Wih, komen tuh. Seneng naon tuh budak. Harus naon tuh budaknya. Hoi, coba. Seneng naon tuh banget. Naon sih udah baik. Tuh banget sia. Bagusnya ada senang naon. Enak dia coba dik. Seneng amat enak. Buset. Saya dong nyelot amat banget sih ya. Senengan. Aja enak emang. Saredi aing. Pan sisa tadi. Pajar senang. Sisa di kunaon. Ayo naon coba. Atuh aing tadi kan main keur nyapuan ya. Nyapuan. Terus? Atuh aing mah aing sieun sih ngomong ke aing. Aju. Aing teh, "Mak, pang belikan motor mah ngabuburit bulan puasa meureun enak mah." Oh sih bener emang suka ngabuburit sosorean. Hayu cek main teh tuh neangan di lemari, uang di tangan. Babe. Aya. Manggi ieu doang kartu keluarga. Aju. Atuh pengen dibejakeun mah, aya lagi kartu keluarga doang. Heueuh, caret ngaran sia di kartu keluarga. Cek masih ya. Atuh heueuh. Pantas masih yang ngomong gitu. Atuh aing teh aku deui kumaha aing dicaret mah. Emang sih bisa mau motor, saya beli motor. Itu bisa sih. Ih, sia deui baloon. Ajaran aing tuh.
Saya yang bisa motor emang. Aduh aing bisa lah gerak tuh aing jeung ke ulin. Iya motor ada oh iya kumanya. Cuman gini lewat lah. Minjem gerak. Yang gini ya, ulang. Wait. Mainannya. Tenang yuk. Diep. Curiga yuk main. Mainannya. Jalan Asia. Mainan. Bidan nek ngomong tah. Dia tadi udah ngomong kan Yana. Ih, kumaha sih? Asia nek kemana emang? Aing dik nagihan. Nagian. Dia lagi ke mana? Biasa. Lembang we nagian lah. Kunaon emang? Motor apa yang diinjem? Saya tangguhan dulu di dia tangguhan. Tangguhan. Aing ekor dulu. Kemana mau ayo? Mual. Sakedeungnya. Awasnya, paling tangguhan di dia. Oh. Oh, ya udah minjem. Angges tangguhan dulu di dia. Oh. Mana? Awas tau lah kabel-kabel ya. Oh, angges tangguhan di dia. Kok udah sampai aja nih anak motor lain. Mual tenang bae sih. Kita lagi dipakai. Udah didiukan. Baik. Gua kula dijukan kan. Kumaca. Kira aku yang naik ya. Gini kau yang. Siang telepon motor emang bisa? Yuk, aing poho. Aing teu bisa. Naik. Siu lah juk di juk. Itu ulahan punya na. Iya sih. Bisa. Duh, kamana sih teh budak kebal amat ngaganggu pegawaian aing bae. Aya mah poin dibebek ya jelema. Kemana sih kebal amat? Karsa. Kemana sih teh budak kebal amat sih? Kenaon? Ih, nanggun si Komeng. Ujung tadi batuna. Betul jasa. Nangguan komeng. Emang kenapa? Yuk, ulang yuk. Orang ceritakeun. Hadieu, geura cerita teh urang geus nagihan hutang. Aduh aya si Komeng di dieu dieu gagorokeun urang. Cenah tek si Komeng neuk amana. Oh, motornya diinjamnya. Betul jasa di tadi cenah Sarunya amat sih, adik pelakunya ada di dieu. Ih, tadi nanggung betul jasa di dieu. Mana nya teh budaknya teh nyaho. Betul jasa, awas apa ya teh jelema. Aju neuk kumaha ieu. Teh nyaho ieu. Urang tayangan bae yuk. Atuh ayo coba tayangan yuk. Ayo tayangan ayo. Yuk. Baik. Sel, puasa segitu, Sel. Puasa Puasa itu, Sel. puasa ikut Batas tanya. Tapi yang mau Cokot gitu- balma batas, namun Sel. itu tadi hakan batal. Batas ieu. Aing Batal. tadi hitung berkali aja tapi. Aing tadi mandi gayungna kok enggak teureui Terus batal teh nya. tuh coba teh kaki ya, Sel. Sel. Tunggu kamar ngejalan, Sel. Duh, nya. Apa, Sel? Kaburnya? Tenang ayo samperin Sel, asyun. tenang Ayo budak hidang ya. Bae, Dan. Sini ada komen tuh. komen Heeh. komen di mana ya Aing mah serius, bega. Sini ada komen tuh nya duaan. komen di lapangan jaga nggak ada orang motor Di lapangan. Oh, Jeung motor. sanya na. Jeung Wida kan? si gendut si Wida lain Anu gendut jalan mana? oh di Iya nyana ye nek balik ye motorna diinjem ku komik. Ti tadi nangguan. bingung hitung bae per jamna beradu eta motor jadi Emang main penta PS gitu siapa? Saya kalau buka duit selnya. eta Tumbas aja Jangan lupa duit. yo Wah, sahan buka duit kieu tadi sana. Kalau komen yang beli motor Tadi. mana ngambek. tadi mama aing nyeuleuh yo yana mah mau kartu keluarga cenah jang jaminan deuk nginjem ke bank Apanya? Wah, siapa sih? Aing bisa beli. Aduh, minum itu. coba tampil Ayo, siap nah kok tak komen Iya yo. Pinjem motor ongko. Tanya mah aing teu bisa ditinggalkeun ngajemput awewe. Boloon mah tadi nawan. Tanya teu bisa. Iya sih. Om jadi pangku
pangku kau yang siapa mau berat mah. Nang nyangan tinya. Nya jauh keneh deh. Pin, Komeng Pin tuh. Iya tuh si Komeng. Untuk apaan dia? Hoi Komeng. Aing lemah anak kan tuh cek aing ge tuh. Aduh, aing buat neangan di teu ka dieu. Hoi Komeng, kok motor aing didorong sih? Pan aing teu bisa. Kunaon tuh? Mogok kan? Kan tuh bisa sih nginjem motor. Nyaho. Ih, lecet ieu mah duh. Duh, lecet ieu mah. Cerita aing tadi. Kumaha ceritana? Mana bukan cerita malah. Naon nya batu bola deui. Aing tadi di ditu ditinggalkeun ku si Wida. Coba mana teh jalan Itu mana? nyaho aing capek. Teh motorna tah nuhun tah. Heuh, sita. Sia nuhun. Kabar mah saya nyewa ieu. Nyaho. Bayar kasihannya. Atuh jadi hutang di bae tah. Dihitung per jamna. Kurang tinggalkan juga kena balik kena lempang. Waduh, atuh aing ngilu di. Mana? Aing kumaha Dadah, Komeng. Meski main gak lulus ya. Ija rengkel kan hati. Duh, aing diputusin ya. Ya ramat ya kumaha ya nya. Asam geus teu berdaya ya hidup diputusin. Meneman cerita juga yang gila. Geus sanggup ya hidup. Aisyah naonan batu gunung di dinya. Ya. Emang sih naon kabar aing. Sia ndak nyen aing paeh. Lain kitu kasep. Anek lewat. Sia banguna ngadadak amat ngeremna. Kadang-kadang ieu bangunan dina hawa-hawana kok bangunan emosian amat. Justru eta sih ulah nyen aing gareget aing keur karasa ieu. Aing tos diputuseun aduh. Aing geus saranggup ya hidup. Geus kawawa ieu. Haju ieu kudu kumaha? Mending antar aing yuk. Kemana? Bunuh diri. Ayo. Tuh aing geus saranggup ya hidup aing kieu mah. Kira naik. Aing geus saranggup ya hidup aing kieu mah. Serius. Serius. Aing mau lalagan heuh. Serius yang bunuh diri. Heuh. Belum sampai tupaehnya. Heuh, pokoknya eta mah urusan belakangan ayo. Ayo. Aing kieu kana pas kieu ayo. numpang. Ulah hiri ulah dengki. Sia tah gendut, kumaha ibarat gendut yeuh. Kepangging mah bener ya mah. Kempesan kan kawakna. Di mana ini dia? Turun. Jangan senek bunuh diri. Ayo, Atau bunuh diri di dia. di dia mau boyan tuh. Daging mana emang biar kulak betik ge. Eta sia. Kadang-kadang. Ai mana kunaon ieu ku hayang bunuh diri jasa. Sebenarnya orang nek cerita tapi orang tersanggup ya sebenarnya mah. Hei coba calik di dia jeung ah. Urang menggesang bunuh diri bae kan kieu mah. Saya mesti saranggup ya hidup kieu itu. Masyaallah. Ini cerita ti awal kumaha sih? Ceritana urang ngabajarkeun motor si Komeng. Ayo. Aju urang di bel. Ku kabogo. Kabogo saha? Kabogo sia meureun. Coba kabogo tuh. Itu. Kabogo aing lah. Oh. Aju ku aing dijemput ka ditu aing mah ngajemput aing diputuskeun. Aduh aing ngalir jasa ieu. Geus teu sanggup hirup aman teh jeung nyana. Aing bunuh diri keur kieu aing mah. Turut berduka citanya. Heuh aing ninggal ieu. Bah, sabar. Aing geus teu hayang sabar keur kieu mah. Aing geus teu sanggup aing hirup ieu. Ayo kasar balik. Nuntun naon? Ini mah. Ketolong. Balik. Aing Kasar. bunuh diri bae mah. Yalah. Hei, balik. Ayo balik. Aing bunuh diri. Ayo si Jaka si Komeng. Ah, syukur. Hei, nungguin ya. Kita guyangan ke bawah. Ah, sama-sama. Syukur.
Sia nyerukan aing jeung kebo. Tolong. Murah kasih mau murah. Ayo kira aja teh. Balik kira balik. Amat dulu diri bae. Jangan sampai hanya teh. Oh, kayaknya bisa kuat naik tuh. Masuk berapa tahun? Ayo kan balik. Pesan dekat embe lah. Kemana? Ke Gardu. Angin satu lagi. Bener emang yuk, nyakut gue kayak mana pastinya di gardu yuk. Bener di gardu, nyakut gue yuk. Nah, budakna yuk. Tenang ya. Tinggalkan ais ya, setan doang. Senang-senang sia. Oh, baik. Si kunaon? Ternyata itu Aing rasa. anu marah yeuh. Aing ditinggalkeun bisa di ditu. Aing geus sarua kudu marah. Jotos ku aing. Lamun lain baturan aing 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 ngajebul di ditu. ngajebul kunaon sih ya? Aing kudu diri. Aing mah katabrak ku Sapitri. Tapi terima mangis ya. Oh, aing kapagi di Sapitri di ditu. Di mana? Di ditu disusukan. Si bunuh diri disusukan, batur mah di luhur gedung anu 5 lantai, ke arah ke handap. Batur aing tolong ngajak anak kadinya. Cakna aing kudu betik ge beak, cenah pan tolong beureun. Salah. Aing Tolong geus aing minta maaf ya. temen lain baturan aing Oh. kita leutik. Aing minta maaf. Minta maaf, Ampura aing, ampura. Oh, geus. Ah, lain baturan aing ti leutik mau dimaafkeun sia ku aing. Oh, geus atuh sih ulah ngomong bae. Geragat mah teh aing Aing sia-sia aing geus minta maaf ge. Emang sih itu ditanggung Mas ya? atoheun mah aing mah menang terbalik. Pan atoheun? Kejo awet. Oh nya jangan aja kasih coret di bukunya. Atau ngaran aing di kartu keluarga geus dicoret. Oh, Aing terbalik mah aing atoheun. Kejo sia, awet. main jadi gelandangan belek. Kulusnya ngebledug lah. Ulah ingat belum juga tuh hancur. Hancur. Sila kemana? Kamana sok mah aing geus gede lah. Ih, sini Aing sini kadieu lah. jalan. Moal aing ka dieu lah. Oh, sing Urusan ada jadinya. sia. Oh, Ulah galau sia. Oh, moal. Aing sia galau. kajian lah. Balik aing. Oh, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh.